aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga, istana, cai ngocol, makanan, minuman dan lain sebagainya. Teu kebalnya lah keur cicing di sisi kali. Aya awewe Masya Allah. Gelis jasa. Ese nyaritakeun apa tah gelis? Kutilan. Cedaan. Pan awewe urang mah sanajan gelis ge coba ge pitak ge aya bae. Malu aya. Gelis jasa. Nyana bukan baca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Di jurang ngimpi itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Cak nyana kok maca la ilaha illallah kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi, percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Neng ieu teh gelis amat sih. Kula dipersiapkeun jang kakak. Aduh. Yalah di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundurnya na. Sit. Dirawe le mundur. Pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya na. Begitu hudang Masya Allah sengit na aya kene, sengit na aya kene kadeureuleukeun kene langsung ngadoa, ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae. Kuat jasa tak ikir cerita tadi itu puasa Ramadan lain lalaga Masya Allah.